eta sia kenaon godinnya bejakeun sia ka mama kalau ka godin di dieu nya. Henteu ieu mah da udud, ieu mah udud lain. Telah sabaraha nya mending 100.000 apa 50.000 kitu nya. Ah mending 100.000 we mah. 100.000 atuh hayang aman mah dijamin aman. Ya. Tah kieu atuh dijamin aman. Pasti aing. Kira aku aing kudu make baju partai ini udah hujan deh ah. Mie perih euy beuteung. Padahal masih kedeng di meureunna nya. Selina teu kuat, biasana sapoe teh 7 boboko geuning. Ayeuna dibere poe sama ripuh aslina. Mending ulin ka sawah we kitu nya. Sugan we moal karasa meureun. Bari buburit mah di sawah gitu. Ngabuburit ka sawah ya kieu enakeun niis di sawah. Nongkrong di dieu lah. Sugan we nongkrong di sawah mah di dieu nya. Moal karasa jugjug subuh we. Kaos kamari udang sahur jam 5 telat. Kalah sare bae orang teh. Hudang-hudang jam 5 subuh tungtungna mah sahur hanteu, buka hanteu. Parat we 24 jam. Ripuh aslina. Puasa mah aduh. Nempo cai balong oge asa nempo marjan hararejo nih tinggal di es batuan. Leuleus we. Kela itu teh siga si AA keur naon nya di dinya sampeurkeun we bising keur godin sigana. Aduh. Lapar. Aduh. Aduh. Si Neng. Ayo naon Neng? Henteu, sugan teh saha keur naon AA di dieu? Keur futsal. Ari AA ditanya sebener-bener kas beuleun. Sudah Neng mah puguh keur kecandukul nanya keneh wae keur naon. Gua pernah lapar ieu teh. Alah keur godinnya. Terus seujon batal tak puasa. Itu udah tetaraning di dieu asa curiga abi mah da ih. Karuhan ya ge kerenahan lapar itu teh kuat ke dia teh beri ngabuburit. Nah sare mah tinggal sare jebapan sare teh ribuan puasa mah ibadah cenah ge. Da lamun disarekeun mah moal bener kos kamari nih ate hudang jam 5 nya sahur teh dibobokeun ku ate nya. Ari erek buka teh jam 5 subuh deui nya. Ujung-ujungna mah sahur hanteu buka hanteu. Ya tuh da ari kitu malin ge sare eta mah ngabangke ngaranana oge. Caliweura eta ngomong diomongeun bae. Heureuy atuh heureuy meni langsung emosi. Geus jempe keur mah lapar keur puasa mancing-mancing we emosi bising batal ya. Eta Neng ngomong-ngomong naha ka dieu? Atuh bae we kumaha abi we kamana-kamana we ge bebas. Udah ngomong lain awewe geus di kusrukeun kana sawah tadi diplesekeun meureun dicungkelkeun. Betot bujurna.
Bodo amat. Ampun tuh. Jih, naik ke mana, ah? Kemana we? Udah bebas kepo. Cih, ayo oge no kitu bari nage abi maka dia mah rek ngabuburit. Aslina euy, ini asa pingsan ieu. Baiklah, meureun batal sapoe mah heuh. Mah mending ka warung we heula jajan. Asal ngaganjal nepi ka magrib. Tage di imah puasa deui buka deui. Pura-pura we siga nu heueuh. Teu make ka diri neangan tempat teh keur udud. Da mun tos buka teu udud teh asa amun ceuk urang Jawa mah wis mangan ora udud enek cenah. Ieu mah da kudu rada ka kebon ieu mah jalanana ge euy. Bising panggih ieu. Ayo bulan puasa teh asa jadi buronan. Punten. Nah si ae ka mana nya? Pan kudu mah mulang mah jalan ka ditu. Nah ieu mah kalah ka jalan ka ditu geuningan. Wah, curiga ieu mah. Ka ditu mah ka warung. Akhirnya wareg oge euy beuteung. Saboga di tanaga euy. Tapi da asa power euy. Tadi teh panggil jeung si Eneng sok nuturkeun soalna mah. Biasana teh kasihna mah bising bebeja geus bayak ieu mah di dakwah pasti. Tapi sigana mah aman di dieu mah. Soalnya tempatna lagi hararium di dieu mah moal apaleun si Neng. Mending udud heula di dieu Ayeuna mah mending tuturkeun we lah. Kek. Tuh nya. Da bener lain mulang kalau ka di dieu. Da pasti eta teh keur godin jong bake tahkeun ku aing mah geura. Eta sia kenaon godinnya bejakeun sia ka mama kalah ka godin di dieu nya. Henteu ieu mah da udud ieu mah udud lain Lain kumaha ari eta naon ngeplus udud gitu nyebutkeun lain keneh wae. ulah tuh Neng wayahna baru beja ka sasaha wayahna cuma da udud unggul Moal aya kata damai jeung abi mah ayeuna ge dipoto ieu keur bukti keur dibuktikeun engke. aduh barabe ieu mah euy urusanana damai we tuh Neng damai Nya sok atuh mana ieu damai mah. mana naonna ieu Neng bener Iya nu kieu ye. Apa sih muker mata buka duit di ieu sabaraha heuk Telah sabarahanya mending 100.000 apa 50.000 gitu nya. Mending 100.000 we mah. 100.000 atuh hayang aman mah dijamin aman. aing keur mah duit aing sakikieuna deui ya Tah kieu atuh dijamin aman. aman eta foto hapus heula Nya ye geus dihapus tuh. Tenang aman. Heugnya abek mulang heula nuhun. apes aing keur mah duit sakitu-kituna keur meuli baju bedug aing teh geus geureung di lebaran sapes teuing aing kira aku aing kudu make baju partai ini geus hujan deh